Taruang heula barudak tah tuang aya saladah ieu aya tahu jengkol asin teu selong ieu nu masak mah lalila geus aya we urang mah ieu Bismillahirrahmanirrahim. Kamu makan jeung naon? Abi teh can beres itu dagingna. Nah ieu we jeung perjukutan Ampun kamu eta makan juga eme. Be naon? Toko ieu tingali, ampun. Ya. Yang apa? Dahara kieu ngabantu UMKM usaha nu kecil-kecilan bangsa tukang sayur, tukang jengkol, tukang tahu, tukang cengek, tukang asin dibantu ku urang matak dahara tong didu aneh-aneh nu saporsi 200.000 nya 100.000 cukup we sakieu saporsi 10.000 15.000 ngabantu. Tapi enaknya. Apa ngeunah nu kieu? Enak nu kitu da emang. Ayeuna kamu makanan naon jeung jengkol? Itu yang peuteuy. Jengkol ya. Ali ngomong. Ieu kan baturna kali-kali atuh hayang anu kitu teh da meureunnan bawa batur ge unggal poe mah jeung nu kieu na update we na story. Meureunnya. Ukur anu dipoto teh keur anu waktu di mewah-mewah meureunnya. Pai sehari-harina bawa batur jeung uyahnya. Urang gitu. Minimal unggal poe jeung nu kieu atuh urang mah da. Ngan bedana ari kamu mau unggal poe jeung nu kieu jeung lalaban siga domba gitu. Teu dipotongan teu naon. Nikmat gitu, enggak gitu. Iya mah. Eta teh masak asin rusuh, biasa nangge sok yang garing geuningan. Kali lah, lapar. Kali. Cangek encan. Iya kan abi teh kaburu aya nu beuli, ceuk abi ge sok ku kamu renos heula. Ieu mah da teu sabaran, yang geus we kitu cengekna gegelan we. Dada gurih. Aya uyah aya pecin aya cengek kieu keur dia. Disambalna dina naon dina bibir. Bae. Bae sederhana we hirup mah makanya nu kieu ge da nikmat justru ketang kadang mahalan nu kieu jengkol teh ngan ayeuna mah keur murah. Intinya mah amah yang ngebantu pedagang UMKM. Apa enak? Para bawa hutang petani, hutang nelayan, jeung pedagang anu masyarakat menengah ke bawah dilunaskeun hutangnya. Nya gitu. Bisa nganyukeun akur ka Bank BRI. Kudu atoh boga presidenna teh. Presidenna mah ngerti ka rakyat leutik. Kamu nyolok saha? Papa Browo. Oh, wow. Papa Bro Prabowo lah. Karena gabung jeung Pak Jokowi. Fans sejati Pak Jokowi. Sok makan malah. Ke labi rek neruskeun lah masak itu. Kamu ngajak ngobrol. Minumnya?